wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ahlanika li'annaha min amali sunnatir rasulillah wa harrama sifah li'annaha min amalil jahiliyah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kopi kalur kan tadi Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahadatan tunjiko ilaha fid dunya ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqala sahibu du'a ud'uni astajib lakum amin ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal imanana waj'alna min khairil mu'minin wa taqabbal islamana waj'alna min khairil muslimin wa taqabbal sahadatana waj'alna min khairil mutasyahidin wa taqabbal salatana waj'alna min khairil musallin wa taqabbal zakatana waj'alna min khairi muzakin wa taqabbal sawmana waj'alna min khairi shaimin wa taqabbal hajjana wa umratana waj'alna min khairi hujjajin wa taqabbal ibadatana waj'alna min khairi abidin. Allahumma anzil alaina rahmatan wa barakatan wa barik fi ilmina wa barik fi malina wa barik fi kasbina wa barik fi auladina wa la tadurruna wa la tadurruhum wa wafiqna li ta'atika wajtinabu ma'siyatika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdim umurana bihusnil khatimah. Allahumma hdim umurana bihusnil khatimah. Allahumma hdim umurana bihusnil khatimah wa na'udzubina min syarril aqibah bisu'il khatimah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja wa ja'ala litaskunu ilaiha mawaddata wa rahmah wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah al-ayah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Al-ayah wa hadisi Rasulillah Allahu subhanahu wa ta'ala bihaqiqatil muradi wa irabi. Dipayun sumangga puja kali puji orang sami-sami panjatkeun ka zat ilahi rabbi anu alhamdulillah dina ieu waktos atas kudrat sareng irodahna Allah urang sadayana tiasa kempel ngariung dina raraga seja ngalaksanakeun thalabul ilmi anu pamudah-mudahan kumpul ngariung
sengengingkeun kana rahmat oge ridho ti Allah Subhanahu wa taala. Oge teh hilap shalawat miwah salamna mugia tercurah limpahkeun ka junjungan Gusti ka alam, yakni habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge teh hilap ka para keluargina, oge ka para sahabatna, ka para zuriyahna, ka para tabi'in atba'ut tabi'at sadayana, wabil khusus kanggo urang salaku umat mantenna nu mudah-mudahan urang sadayana kenging syafaat uzma ti mantenna, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin anu mulia, alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Urang sadayana dina ieu saah tiasa nepangkeun silaturahim ku ngalangkungan ieu acara walimatun nikah atanapi walimatu urus. Nu mudah-mudahan tolabul ilmi urang dina ieu waktos di mana akhirna urang rengseng ngalaksanakeun tolabul ilmi sing dihasilkeun ilmu anu manfaat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Dina ieu waktos urang tiasa ngalaksanakeun kewajiban urang ku mangrupakeun tolabul ilmi. Sok sanaos cuaca anu rarujit laleur bari pararoek, tapi di samping eta urang ulah aya bahasa maksakeun urang ngahadiranana. Naon marigina bisi sok bisi engke di yaumil kiamah, di akhirat diajak ku Kangjeng Rasul ka surga teh alimun, diajak ku Rasul teh emungeun. Umat Kangjeng Rasul di mana bade lebet ka surga teh pan ngajajar, dipimpin ku Kangjeng Rasul. Aya hiji lalaki anu alimun anu teu ngiring tah kana jajaranana, disampeurkeun ku Kangjeng Rasul, kunaon? Hayu urang ngiring diajak babarengan urang ka surga. Tapi jawabanana isin kaula mah ibadahna sok maksakeun, era rek diajak ka surga teh mata niatan ibadah ikhlas karena Allah. Margi saur Rasul, wa kullu sayin in kana lillah laisa minad dunya bal huwa min amril akhirah. Ari sakabeh perkara anu diniatan ikhlas karena Allah laisa minad dunya, eta teh lain tina perkara dunya. Sakabeh perkara pada melanaon wae anu diniatan ikhlas karena Allah, eta teh lain tina perkara dunya. Bal huwa min amril akhirah, tapi eta perkara teh balik jadi perkara akhirat. Rek macul niatan ibadah karena Allah, rek ngarit niatan ibadah nawaitu lillah. Hatta dina sholat, hatta ibadah lamun teu diniatan karena Allah moal ayanana naonan. Kitu margi urang berangkat di bumina masing-masing dugi ka ieu tempat teh niatkeun urang ibadah bari ulah dibarengan ku kapaksa. Hiji urang bisi era engke diajak ka surga, batur mah ngagiringkeun ngajajar milu ieu mah ngajanteng we sorangan. Bayangkeun batur marilu ieu mah mung daerah kan cenah ibadahna sok maksakeun. Kitu hiji tah. Nu kadua
ieu acara teh acara walimatun nikah atanapi walimatu urus. Naon hikmahna atanapi faedahna nikah? Faedahna diantawis hikmah atanapi faedah nikah anu kahijina nyaeta al-walad putra. Faedah nikah anu kahiji diantawisna nyaeta anak keturunan murang kali. Di mana urang tos ngalaksanakeun akdu nikah kemudian boga murang kali, berarti eta jalmi tos ngengengkeun satu poin faedah daripada pernikahan. Anak faedahna lajeng naon tujuanana ayeuna urang gaduh anak? Saur Imamul Ghazali, al awalu muwafaqatu mahabbatillahi bisyai fi tahsilil waladi li ibqai jinsil insan. Nu nomor kahiji faedahna urang gaduh murang kalih teh menyesuaikan diri sebagai pembuktian diri ka Allah sakumaha bener-bener atawa yakin teu urang cinta ka Allah. Lamun urang geus ngarasa yakin boga kayakinan dina diri ngarasakeun cinta ka Allah, pasti eta jalma anu parantos ngalaksanakeun akdu nikah pasti bakal berjuang hayang boga anak. Lamun jalma ayeuna tos ngalaksanakeun akdu nikah, tos ngalaksanakeun kawin, lajeng ayeuna boga rasa cinta ka Allah, pasti bakal berjuang hayang boga keturunan. Kitu pemuda berjuang. Nah, hiji tah. Kadua tujuanana urang boga murang kalih teh naon? Li tahsilil waladi li ibqai jinsil insan. Tujuanana urang boga murang kalih teh supaya ngahasilkeun keturunan manusia parat ila yaumil kiamah. Jadi nyamung tepegat. Da bayangkeun lamun teu aya syariat nikah, abong teu pabuis daya di Cibiyi teh. Parabut segalanya, bos. Parabut. Lamun teu aya syariat nikah. Gitu. Tujuan urang boga murang kalih teh ngahasilkeun anak supaya keturunan manusia parat ila yaumil kiamah. Parat dugi kakeun yaumil kiamah. Jadi nyamung deui, nyamung deui. Gitu. Lajeng bahkan dina sapalih katerangan maksudna tujuan daripada pernikahan teh wa qolal attiba'u wa maqasidun nikahi salah satu anu nomor kahijina maksudna nikah teh hibdun nasli ngajaga turunan diwae ka anak ieu murang kalih. Da faedah tina pernikahan teh nu nomor kahijina ge tadi putra. Tujuan ayeuna urang boga putra teh boga murang kalih teh supaya ngahasilkeun keturunan manusia parat ila yaumil kiamah. Sareng keur ngabuktikeun diri sakumaha cintana urang ka Allah. Lamun diri geus ngarasakeun yakin cinta ka Allah, pasti bakal berjuang hayang boga keturunan. Kitu matak ulah aya bahasa ek naon kawin kos boga pagawean, ek kunaon maraban. Kitu ek kunaon maraban kos boga gawe, kos boga gaji.
hui loba tuku hui ku jagung cara baheulanya kamu gitu. Lajeng bahkan dina keterangan anu sanes dina cara ayeuna milarian pijodoeun teh Sur Syekh Jainuddin nu nomor kahiji tingali dina agamana. Cara milarian jodoh teh tingali dina agamana anu taat dina agama hiji. Nu nomor kaduana nasibatun jelas keturunanana, jelas inuna, jelas bapakna. Da bayangkeun lamun teu jelas ayeuna ngawin hiji awewe tapi keturunanna teu jelas da ngabingungkeun. Mata kudu jelas keturunanna dina ayeuna nalika hiji lalaki berhubungan jeung seorang istri anu kalingkah ku akad nikah anu sah engke dina akhirna dina nalika boga keturunan teh arek nyieun bukti teh babari gitu, arek nyieun bin anu jangkeur ka budakna jelas. Nu kadua nasibatun, nu nomor katiluna wa qoribatun baidah teangan milarian pijodoeun teh kubaraya tapi anu geus jauh, anu leuwih hade mah deungeun-deungeun sapertos ayeuna ti Cipiyi ka kada mah deukeut teuing ka Bentasan. Ti Cipiyi ka mana teh Mekar Tanjung. Hade hebat dengan wakori batum baidah. Nuka tilu nuka opatna tah nuka opatna pilihan Mang Uto Jamilatun. Aduh kahayangna eta opat cara anak milarian pijodoeun teh mat margi saur Allah laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah. Laqad arsalna ay wallahi laqad arsalna demi Allah sesungguhnya kaulanu agung ngutus kaulanu agung geus ngutus kaulanu agung rusulan ka pirang-pirang rasul min qablika tisamemeh anjeun Muhammad wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah jeung geus kajadikeun kaulanu agung keur kaaranjeun kabeh bojo jeung turunan. Tuh mata bos tanah kahu tanah salu nikahlah dan jadikanlah keturunan. Aduh geus ngahulung pikiran kepikiran tanah kahu tanah salu nikahlah dan jadikanlah keturunan. Hiji tah faedah tina pernikahan ayeuna ningal dina ayat nu sanes anu nerangkeun Kangjeng Nabi Sulaiman bin Daud. Kangjeng Nabi Daud gaduh bojo sarat teh mah 100 nya 90 saban. Kangjeng Nabi Allah Daud gaduh bojo 88. Lajeng Kangjeng Nabiullah Daud gaduh putra Kangjeng Nabiullah Sulaiman. Waladun sabi bapakna 88 atuh budakna 1000 nya. Sareng kodi 100 salah punten. Sok poho dari poho mah kumaha nih matak nanyakeun oge. Itu daripada salah mending nanyakeun supura-pura apal henteu oge. 88 jeung 100 hapunten bilih lepat
lajeng lahirlah Kangjeng Rasul. Kangjeng Rasul tah sabaraha? Kangjeng Rasul kenging menang khususiat teh katantuan anu teu meunang diturut ku umatna. Naon khususiatna? Diantawisna Kangjeng Rasul kenging gaduh bojo salapan, teu meunang diturut ku umatna, khususiat disebutna Kangjeng Rasul. Mana ayatna? Wa in hibtum tadi antos kumubalik anu pertama. Wa in hibtum alla tuksitu fil yatama pangkihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Keur urang meunang sabaraha hiji atuh? Masna 2, salasa 3, ruba 4. Tah geus atur can jeung dina Al-Qur'an jeung urang ye. Can. 4. Kumaha atuh lamun hiji? Tah lamun hiji fa in hibtum alla ta'dilu bawah